Ari pangheulana wajib dikanyahokeun ku sakabeh manusa nyaeta kudu nganyahokeun ka Gusti Allah Ta'ala sakumaha dinana dom. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pangheulana anu wajib ka manusa nganyahokeun ka Allah dalilna bisa. Kumaha ari nganyahokeun ka Gusti Allah nyaeta kudu ma'rifat. Ari ngaran ma'rifat nyaeta idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin ma'al iddi'ani wal qabuli. Pamanggih anu pangkuh nu teu keuna awaging sirnu akur jeung buktina nu timbul tina dalilna dibarengan pangakuan sarta panarimaan. Ari rukun ma'rifat opat kabehna. Hiji idrok jajim tekad nu pengkuhna bihaitsu la yaqa'u taradudun dua taya awah gingsir perubahan muwafiqun lil waqi'i katiluna nu ditekadkeun akur jeung buktina. Najan jajim tekad ka Gusti Allahna ngan nyalahan dina sifatan Allahna. Eta lain nu nekadkeun teh ma'rifat sabab teu keuna ka Allah masih lepat. Nasiun an dalilin nu kaopatna patekadan nu timbul tina dalilna. Iman taklid nu teu bogaeun dalilna eta can kaasup kana ma'rifatna. Anging jalma nu belet dina otakna dihampura ku henteu bisa dalilna. Ari nu kudu dima'rifatkeunana sifat Allah wajib moal jeung weunangna. Kumpulna dina la ilaha illallah reujeng wajib ma'rifat ka Rasulullah. Nu wajibna nu mohalna nu weunangna jeung ma'rifat kana wartos ti anjeunna. Anu kumpulna aqidah syam'iyatna sadayana nu dina alam gaibna jeung sadaya anu wajibul wujudna nu muqayyad pedah Allah tos nyaurna. Kaya aras kursi kolam loh mahfuzna tah kabeh wajib dima'rifatkeunana. Kumpul dina Muhammadur Rasulullah
mun henteu nekadkeun sahadatna salah.